CKR Official. Pas pisan dina pager eta jambatan katempo aya nu bodas. Barang kuring nepi ka palebah salah sahiji imah rangkai. Malah terus hudang lantaran ninggali di juru kamar aya pocong anu tadi aya di jambatan Cigalumpit. Kade bisi aya nu maturan ditukangeun. Wasta kuring Usman Rusmawan. Umur kuring ayeuna teh geus 42 tahun. Panganjarkan kuring di Ranca Bali, Gunung Batu. Ari ngumpul di pos ronda teh kuring sok pada narabeuh. Lantaran loba pengalaman anu pikaresepeun jeung pikasieun. Salah sahijina pengalaman mistis. Harita teh wanci sareupna kira-kira tabu genep kurang saparapat. Malahan panon poe oge geus teu katembong cahayana. Jigana geus ngampi ka tepat pangsarean. Sora jangkrik, gaang cari cangkas, jeung tongeret baleger di sarada. Siga anu patembalan, pagul-agul sora. Harita teh hujan leutik ngaririncik teu eureun-eureun ti bada lohor keneh. Dibarengan ku angin leutik ngahiliwir. Kawas nyiwitan kulit nu ipis. Sigana matag pugag, keur jalma nu rek init-initan mah. Kaasup kuring anu hirup nyorangan. Katambah budak anu masih leutik keneh. Kuring teh hirup ngaduda sabab geus lila ditinggalkeun maot ku pamajikan. Alatan maot basa ngalahirkeun eta budak. Sanggeus beres salat asar, kuring ngoloyong ka enggon pangsarean anu geus reyod. Rek gogoleran bari nungguan adzan maghrib. Di kamar teh kuring tetangkarakan bari nyawang kana lalangit. Kieu geuning ari hirup teu boga pamajikan teh. Sarengan gulang-guling sorangan. Kuring ngagoledak bari di sisi butut. Da teu kuat ku tiris. Teu karasa sakadang tunduh nyamperkeun. Kelenyep we teu karasa kuring kasarean. Bari nanangkep guguling anu geus lepet, anu geus pinuh ku dahdir. Saliwat siga gambar-gambar pulau abstrak. Da puguh geus lila tengah becai. Ari budak buat ting ka mana ulina. Harita waktu keur sare tibra kuring ngimpi. Dina jero pangimpian teh rarasaan keur sare bareng jeung pamajikan anu geus lila ninggalkeun. Rasa geget jeung deudeuh ditamplokeun saharita. Ku kuring diciuman, digalentoran,
sarta dikekepan pageuh pisan. Asa embung papisah bakating ku sono, nepikeun ka teu bisa digambarkeun ku carita kumaha gegetna kuring ka pamajikan kawas keur dina kaayaan bulan madu. Tapi lila kalilaan mah eta impian teh bet jadi robah. Anu keur dikekepan ku kuring teh na atuh anu keur dikekepan ku kuring teh bet robah wujudna. Rupana ganti jadi genderuwo anu kacida pikasieunana. Buukna jabrik gimbal, sebagian buukna cawigwi kaharep, nutupan beungeutna jelas pisan siga tangkorak hirup. Kaambe getihna bau hangru ngalembereh masihan kadua pipina. Palebah panonan dekok ngelok ka jero. Pon kitu deui palebah irungna. Nu ka tembong teh ngan ukur liangna we gorowong bolong. Huntuna sagala de baliung ngajejer meres. Palebah juru-juruna langgeteng ku sihung pikagilaeun. Awakna pinuh ku bulu-bulu anu hareura siga injuk kaung. Barang lilir kuring ngagebeg. Nah bet ngimpi anu kararitu awak kuring jadi muriang paranas tiris. Ngadaregdeg siga anu lilinieun. Sirah karasana berat, baluweng, pipikiran teu paruguh, siga anu leungiteun pangacian. Ari geus rada sadar, kakara kuring inget yen kuring teh tadi ngimpi. Geus kitu mah korejat we kuring teh hudang bari nejehan simbut anu nutupan awak. Saterusna diuk dina biwi ranjang, suku dirambaikeun ka handap bari neger-neger heula ingetan. Nah sateparuruguh rarasaan ieu teh. Awak asa pasiksa, jeung punduk asa berat, asa aya nu naplok. Sirah karasa lalieur deui. Ari ieu wayah kumaha nya? Nah meni asa geus paroek. Kuring nanya ka diri sorangan. Barang ngalieu kana jam dingding anu naplok dina tembok. Har, geuning ieu teh geus tareh adzan Isya. Hapanan kuring teh can salat magrib. Ku kuring masih kabayangkeun keneh kaayaan anu tadi dina jero impian. Kuring jadi ngabiri-gidik. Awak semu anu lilinieun, leungeun carucukan. Bari dibarengan ku rasa sieun oge, kuring maksakeun maneh ngoloyong rek indit ka kamar mandi. Maksud rek sakalian ngadon abdas. Da sieun kaburu akhir teuing salat magrib.
kuring lempang ke keteyepan lalaunan bari jeung ceuli diadekeun kana bibir tembok. Sabab ku kuring kadenge asa aya sora di jero kamar mandi. Sora cai pating kareclak nyak celakan tina keran. Jaba pating kalecrek sora barang di arah radu. Terus sora cai dina jolang pating kucuprak. Geus teu gue boga sangkaan goreng. Boa-boa anu tadi dina impian aya di kamar mandi. Hate kuring mingkin dagdikduk. Kuring inget deui kana kajadian tadi dina waktu ngimpi. Awak jadi ngadareg-deg deui. Suku ngeleper teu bisa dilengkahkeun. Jaba kadenge sora anu keur hahariringan mani jentre pisan kadengena. Tuh kuring jadi nyorojod. Kesang tiis ngajarang-jelang dina tarang. Awak ngadadak lelungse. Harita antuk nama awak kuring ngedeprek ngalungsar dina ubin. Kuring bari diuk teh mikir piraku aya juri wayah kieu. Tapi da cekolot oge nya deui. Jurig teh kaluarna sok wayah kieu. Akhirna hate kuring jadi samagaha. Keur kitu hawar-hawar kadenge sora adzan Isya ti masjid anu rada jauh. Hate kuring ayeuna mah rada teger sabab cekolot baheula cenah lamun aya sora anu adzan jurig masuk kabur ngabalecir lalumpatan ku sabab panaseun. Tidinya timbul deui rasa kawani kuring. Dati baheula oge can kabejakeun aya jurig ngalegleg jelema. Akhirna jereg-jeg kuring nangtung deui terus lempang lalaunan. Awak ngagilisir kana sisi tembok bari jeung ngadedengekeun sora anu aya di kamar mandi teh. Nah adi keur kitu teh kadenge sora panto muka. Aya nu mukakeun panto ti jero kamar mandi. Atuh beuki we nambahan ka sieun teh. Kuring jadi reuah satakar kebek. Antukna mah kuring kedeprek deui ku lahek ngagebruk. Awak kuring nangkarak bengkang. Kuring kapiuhan teu eling di bumi alam. Anu mukakeun panto tadi teh tayalian nyaeta anak kuring anu keur ngumbahan wadah sakalian mandi. Eta budak keluar ti jero kamar mandi bari jeung ngengelek boboko butut. Pinuh paparabotan meunang ngumbahan. Anak kuring kacidareuwaseunana barang ningali nu jadi bapana ngabebengkang aya di hareupeun lawang panto kacai.
Kuring diguyah-guyah ku budak. Tapi tetep we kuring teu hudang-hudang. Bapak, iya, Bapak, gugah, nah bet kulum di dieu. Ari panyangka anak kuring mah meureun bapana teh keur sare. Abong kena pikiran bolon. Teu nyahoeun yen bapana teh keur kapaehan. Kulantaran geus sababaraha kali bapana diguyah-guyah teu hudang wae. Tidinya mah gewewek we. Anak kuring teh ceurik bari jejeritan menta tulung. Maksudna mah sugan we eta tangga anu ngadengekeun. Tulung, tulung, tulung. Lantaran kadenge aya sora anu tarik, bari jeung mementa tulung, jaba karasakan awak tiis. Nyapanon kuring, beunta bari kuram kirem. Kuniang kuring hudang, bari jeung heran. Nak kunaon anak kuring beut ceurik inghak-inghakan. Jaba ieu ubin bararaseuh kieu. Eta deui. Digigireun make aya boboko butut sagala. Anak kuring masih kene ngadingdiut ceurik. Bapak, Bapak naku naon atuh? Bapak teh bet ngagoler dina lawang panto sagala. Ku abdi diguyah-guyah bet teu gugah wae. Geus kitu mah ku kuring eta budak teh ditangkep, tuluy digabruk. Jang Gusman. Di luar kadenge aya nu gogorowokan. Ku kuring teu ditembalan. Da masih sieun kene. Masih kabayang kene. Keur kitu kadenge sora gagang panto ngolotrak. Sora panto hareup muka. Aya nu nyurungkeun ti luar bari pupuntenan. Punten. Jang Gusman. Nakamarananya ieu nu boga imah teh meuni sepi kieu. Jaba lampu parawek kene kieu deui. Sing horeng biuka. Tatangga kuring bari lunga-lengo dina panto anu ngan ukur asup sasiraheun. Harareueuh kitu ieu teh. Tapi da tadi mah jelas pisan kadenge suara budak ngajerit ieu teh. Jang Gusman. Cek biuka gegerowan deui. Sorana ayeuna mah bedas pisan. Eueuh anu ngajawab wae ieu teh kumaha nya? Biuka tuluy asup ka jero imah. Bari ngajetrekeun saklar listrik. Barang nempo ka ruhangan dapur. Manehna ninggali kuring keur paungku-ungku nanangkep budak. Kunaon Jang? Naon ieu teh? Tidinya mah kuring kakara sadar. Gening aya biuka asup ka jero imah. Ya, jadi Ye, Jang. Ieu teh aya naon anu sabenerna? Cik sok geura caritakeun ka Bibi. Kunaon atuh Jang teh? Nya akhirna pananya biuka ku kuring dijawab. Sagala rupa kejadian anu kaalaman ku kuring tadi waktu ngimpi dijelaskeun ka biuka. Anu mataknya Jangnya ulah sok dibiasakeun sarebada asar. Ceuk Pak Ustad oge dina ceramahna. Sok linglung cenah. Sanggeus kejadian kitu mah kuring kapok. Moal rek sakali-kali deui sare dina waktu bada asar.
geus moal birek deui. Kana pastina geus loba nu apal ka tempat pamicenan sampah nu aya di Bakung Desa Babakan Kacamatan Ciparai. Salah sahiji tempat pamicenan sampah anu kawilang gede jeung lega deui. Kusabab kitu geus teu aneh deui lamun warga Desa Babakan teu bosen-bosen ngademo kana ayana tempat pamicenan sampah eta. Samalah lamun pareng usum hujan, cai sasarepanana sok jadi ngotoran sumur warga satempat. Sajabana ti kitu teh, bauna eta sampah sok meleber ka jauhna. Samalah tepi ka desa anu sejen oge, sok sanajan warga minengayakeun demo, tapi weleh can aya perhatianana ti pamarentah. Nyata pikeun nertibkeun eta tempat sampah. Nya antugna mah eta tempat pembuangan sampah teh aya tepikeun kaki wari. Nepangkeun ngaran kuring anu katelah Yudi. Ari panganjrekan nyaeta di Jalan Suci Bandung. Ayeuna kuring ngumbara ka lembur Cidulang. Sabab kuring boga pamajikan teh ka urang Cidulang. Pagawean kuring sapopoe nyaeta ngadon digawe di salah sahiji pabrik tahu anu aya di Bandung. Sajabana tigawe nyitak tahu, kadang kuring oge sok purah ngantir-ngantirkeun tahu pesenan. Nyaeta kalangganan-langganana dunungan. Tempat anu sok didatangan ku kuring ngantirkeun tahu teh di antarana ka Ranca Ekek, ka Ciparai, ka Majalaya, jeung ka tempat anu sejena. Harita poe Sabtu jam 5 sore. Pagawean kuring geus beres. Samalahan kuring geus siap-siap rek balik ka lembur. Motor anu purah dipake ku kuring ka tempat gawe geus dipanasan. Sanggeus merenah waktuna, kakarek kuring balik ti pagawean bari numpak motor. Di perjalanan muru balik ka lembur, kuring ngeureunkeun heula motor pas di palebah perapatan anu ka Bakung jeung ka lembur kuring. Kuring ningali aya sababaraha hiji mobil polisi nu bangun rek ngajugjug ka Bakung. Dina eureun kitu kuring tumanya ka salah saurang jalma anu aya di dinya. Eueuh, eta mobil polisi barade ka mana nya, Kang? Aya naon nya? Tara-tara ti sasari. Cenah mah erek ka Bakung, Kang. Ka Bakung? Nah bade naon ka Bakung, Kang? Eta, Kang, aya mayit lalaki anu kasampak ngambang dina balong gede sisian tempat sampah. Baruk, anu ti teuleum di balong gede, ah? Sumuhun, Kang. Sanggeus cacarita sarupa kitu, kuring neruskeun deui perjalanan anu sakedeung deui tepi ka imah. Kaayaan di jalan kacida sepina. Sigana pangaruh tina ayana mayit di balong gede teh. Teu kungsi sababaraha menit, kuring oge tepi ka imah. Sadatangna ka imah teh kasampak aya mitoha lalaki keur uplek ngobrol jeung anu jadi pamajikan. Sing horeng mitoha kuring datang nepungan aya keperluan ka kuring. Nya kuring langsung gura-giru ka cai rek ngadon mandi. Saberesna bebersih,
kakarek kuring milu ngariung ngobrol di tengah imah. Maksudna mitoha lalaki nepungan kuring teh taya lain rek ngadon nitah nyebor pepelakan sayuran anu geus sababaraha poe kagaringan. Harita kaparangana teh keur ninggang usum halodo. Jadi pepelakan di kebon lamun teu mindeng dicebor teh sok beak ku hama. Ari mitoha nitah ka kuring teh peda harita mitoha teu bisa ka kebon. Lantaran sukuna keur bareuh. Poe isukna kuring indit ka bakung maksud rek ka kebon ngadon nyebor. Ngalaksanakeun tugas ti mitoha. Kabeneran harita poe Minggu pas kuring keur pre digawe. Di satengahing perjalanan ka kebon kuring nyimpang heula ka warung rek ngahaja meuli heula rokok. Basa kuring meuli rokok sakedapan kuring ngadon ngobrol heula jeung eta tukang warung. Siga anu arek nyemprot ka kebon. Sumuhun teh nyaeta bade nyemprot pepelakan anu kahalodoan di bakung. Rek ka bakung. Nah teu sieun kitu ngadon sosoranganan ka bakung. Nah kunaon kitu teh upami abi ka bakung sorangan. Pan di balong anu aya di bakung teh poe kamari aya korban. Samalah eta korban teh siga anu digunasi ka kujurik cai. Soalna panonna coplok. Emun-emunana molongo. Ceulina rampung. Ih, naha ujang teu sieun kitu. Ngadenge caritaan tukang warung sarupa kitu kuring oge jadi aya rasa kasieun. Tapi sok sanajan kitu kuring kudu neruskeun tugas nyemprot pepelakan anu aya di kebon. Lamun kuring balik deui geus pasti bakal digeleneng ku anu jadi mitoha. Puguh pepelakan kagaringan da geus sababaraha poe teu dicebor. Kuring maksakeun neruskeun indit ka kebon. Jam 10 isuk-isuk kuring geus tepi ka kebon. Jeung satepina ka kebon kuring langsung ngalaksanakeun pagawean. Sok sanajan wanci masih kena isuk-isuk sajroning keur nyemprot teh hate mah asa teu paruguh. Lantaran inget wae kana caritaan tukang warung ngeunaan kajadian poe kamari di palebah dinya. Saenyana kuring oge ngarasa seunggah neruskeun pagawean teh. Da geuning lumayan lega kebon anu kudu disemprot pepelakan teh. Jeung dirasa keung sok sanajan beurang toleh ngancik. Kuring ngadon aya di eta kebon bari jengan ukur sorangan. Taya nu maturan ceuk pikir goreng mah lamun teh aya kajadian kitu kieu nyaeta ka kuring geus pasti moal aya anu nangeuhan. Tapi ari dikreuyeukkeun mah teu burung pagawean teh beres. Jam 5 sore kakarek beresna pagawean teh. Kuring gusat gesut beberes rek langsung balik ka imah. Waktu teh nyedek ka sareupna. Samalah kaayaan oge geus reup-reupan. Tanda beurang rek diganti ku wanci peuting. Bari semprotan geus digandong, kuring leumpang ninggalkeun kebon. Sajroning leumpang kitu hate mah bet inget wae kana caritaan ti tukang warung. Kuring oge leumpang gagancangan hayang gara-gara jauh ti eta tempat.
Katambahan sieun kapoekan di jalan. Pas pisan kuring ngaliwat ka palebah balong anu aya di bakung, katinggali eta balong masih dikuribeng ku garis polisi. Sigana wae eta teh garis polisi anu dipasang ti poe kamari basa aya kajadian aya mayit anu ngambang di eta balong. Pugu oge sok sanajan ngan ukur ninggali eta garis polisi, bulu punduk ujug-ujug recing puringkak. Kuring neruskeun leumpang bari sakapeung leungeun nyabakan kana punduk anu karasa asa ngandelan. Keur jongjon leumpang di sisi balong, kuring ngarenjang lantaran ngadengi aya sora anu ngagejebur dina balong. Kadenge siga aya anu lagrag ka eta balong. Tapi nu jadi heran, basa ku kuring ditinggali, nah hatayana naon? Samalah cai balongna oge cicing teu oyag. Sok padahal tadi sora nu ngagejebur teh lumayan tarik. Keur sieun aya nu kitu, puguh we beuki tambah sieun. Kasieun rada ngurangan lantaran teu kungsi sababar halengkah kuring leumpang. Kuring ningali siga aya jalma anu keur diuk. Manehna cenekul sisieun eta balong. Ningali aya jalma kitu mah, kuring oge jadi ngarasa ngemplong. Jadi tepati sieun teuing. Kuring leumpang bari ngadeuketan ka eta jalma anu keur diuk di sisi balong. Katinggali eta jalma teh sirahna ditutupan ku dudukuy. Pas tepi ka palebah eta jalma, kuring tuluy tumanya ka manehna. Punten ngiring ngalangkung. Nuju naon Kang? Sosoranganan aya di sisi balong. Heug tos bade poek ieu teh Kang. Pananya kuring sarupa kitu teh teu diwalon ku eta jalma. Samalah mah kajadianana pananya kuring ka manehna taya anu ditembalan. Kulantaran kitu kuring jadi ngarasa keheul. Sabab nanya sabener-bener meniti di waro. Antugna kuring kukulutus bari maksud rek adon indit ninggalkeun eta jalma. Nanya sabener-bener meniti di waro sugan manu gelo. Buah-buah jurik nu tadi. Saberesna kuring cacarita sarupa kitu, katinggali awakna eta jalma semu usik. Katinggali awakna malik jadi nying hareup ka kuring. Senggis malikeun awakna, terus manehna muka dudukuy anu nutupan sirahna. Barang berai dudukuy dibuka, kuring ngorenjag satakar kebak anu katinggali sirahna eta jalma baloboran ku getih. Samalah panona coplok, celina rampung, oge katinggalina tina mun-munanana aya nu kaluar. Awak kuring jadi ngeleper ningali kejadian sarupa kitu mah. Katinggali eta makhluk teh persis caritaan tukang warung anu nyaritakeun ngeunaan kaayaan mayit anu poe kamari kepanggih ngambang di eta balong. Geus teu gue ningali kitu mah eta makhluk nu aya di hareupeun teh lain jalma, tapina jurig anu nyiliwuri teh. Panon kuring manco ningali ka eta jurig anu katinggali awakna ngajurung gunung anu tadina diuk
Ayeuna mah manehna jadi nangtung pas pisan di hareupeun kuring. Awak jadi ngaleket deui leuleus. Tur nyorocon. Eta juring nu aya di hareupeun teh ujug-ujugna gajel ngagejebur kana eta balong. Katinggali eta cai balong beberak-bekan. Sanggeus kitu, kadenge aya nu seuri cacakakakan bangun anu nyengsirikeun kuring. Awak kuring langsung ngaleket deui leuleus. Sok sanajan bari jeung awak jeung suku karasa leuleus, geus teu bisa nangtung. Kuring maksakeun ngajauhan eta tempat bari ngorondang. Sabab geus teu wasa nangtung, komo deui lumpat mah. Geus rada anggang ti eta balong, kakare kuring bisa nangtung deui. Geus karasa kaayaan rada pulih mah, kuring oge langsung lumpat muru balik ka imah. Sajroning kuring lumpat muru ka imah, kuring geus teu malirek kana pananya ti tatangga anu kaparengan amprok jeung kuring. Geus tepi ka imah oge, kuring can bisa ngomong normal lantaran kasieun masih keneh ngancik dina awak kuring. Kuring can bisa ngajelaskeun kajadian anu kaalaman kanu jadi pamajikan. Ninggali kayan kuring sarupa kitu, pamajikan kuring Surti manehna langsung nyusulan Mang Ajut keur ngubaran kuring. Singket carita, kuring cager di ubaran ku Mang Ajut, salah seorang jalma bisa nu aya di lembur kuring. Alhasil, cek keterangan ti Mang Ajut, kuring kasibat ku jurig cai nu aya di balong bakung